Kemana wae Pedro tuh? Ya, siapa? Banyak kesibukan sekarang mah pemotretan. Anjir, gaya lagi gua. Pedro tuh. Atuh duit eueuh ge tuh gaya we. Tayuna gaya mah iraha deui. Meuli nu seger atuh wa euy. Tah heueuh we. Naon seger. Pucuk teh ngeunah jiga nanti ieu poe setengah poe kieu mah. Beesan. Oh atuh. Pucuk teh. Pucuk teh. Ayeuna keneh. Ayeuna. Isuk Pak. Jadi isukeun moal ngeunah diisukeun. Neangan. Neangan lah. Henteu. Mulung. Pucuk teh. Pucuk teh. Lain kada. Kemana ieu neanganana ya? Atuh hayang nyaho. Kudu aya. Kudu aya Eta teh. Aya di ieu toko bangunan loba. Seda anu keur nyari rama cai aing ge lah. Aduh, ya si Boje, si Pedro, kumaha pipikiranana segala hayang pucuk teh. Apan aing kudu apruk-aprukan ka kebon ngala pucuk teh nu kararieu. Ari si Wali lalila teuing Pedro. Oh, jika nama melak heula geura. Aing rada curiga aing mah. Susul jeung Susu bari jeung meuli dahareun. aing jadi kabagian Meuli usul. dahareun tah aya duitna kudu menang sing loba pokona. Duit sakieu dahareun sina loba. Wow. Egang boa. Ayeuna ieu teh. Buru. Hah? Aing si Uwa ngagawekeun da. Si Mari. Adieu, rusak dieu. Aing. Syukur aja. Ya boskeun. Coba yang ieu. Lalila pisan dia baru dah kemarin meulihna anjing. Soak. Bab, Tah. nah, Anjing. oke sakieu. Gawe bola batuing nang nyolong. Balik langsung di pusat ya mah. Wadahan itu sakalian. Anjing lo bola batuing. Wadahan. Wis nitah deui. Nah, kok liakeun mencret lah. Lapisan si Wate euy. Oh, kamana meulina geus ada lohor kieu, geus haus ya. Kalau segar. Kok liakeun mencret. Bro, oi. Pak, lu kieu lain pucuk teh teh. Ari Uwa atuh kumaha ngaesanana nu kitu. Salah. Di tukang warung ge loba wa geus cari ieu geuningan. Botolan. Seger eta mah. Aing jauh-jauh ieu ti puncak ngala pucuk teh. Aing nu kitu mah atuh teh pucuk sensasional.